Alhamdulillahirabbil alamin. Geus nepi ka Idul Adha deui, hari Idul Adha, Idul penyembelihan, mudah-mudahan sing sararehat kabeh sadayana mudah-mudahan. Ye da. Cagir. Ka mana we? Arek neangan ieu sisa-sisa lah. Susah naon? Sugana we aya daging korban. Korban. Korban naon? Korban perasaan dah biasanya urang itu. Kurban rek penyembelihan hewan. Alhamdulillah kana di masjid itu masjid 5. Ayeuna alhamdulillah hari raya Idul Adha. Ya. Urang rek nyawalakeun masalah tina olahraga. Non hubunganana. Ye lain tina olahraga pan urang tadi nempo televisi, na tayangan televisi na olahraga. Dina masalah hari raya Idul Adha kana olahraga. Masing-masing ieu mah keun bae atuh. Tadi pan urang nempo main bal. Heeh. Main bal tayangan bola. Dina TV. Oh, hari sepak bola mah pan pakai reporter. Heeh. Enakeun seru atuh rame atuh make sport mah. Atuh nyaho. Irfan Bahdim dilambung kepada Robi Darwis. Kepada Heri Kiswanto gitu geuning. Atuh ditendang ke gawang. Gol. Aya reporteran mah seru atuh. Ya atuh nya resep tangan urang mah teu ngarti nama ai budak geuning nempokeun dina catur, mun si game catur. Heeh. Diisen jeung kitu mah. Atuh nya heuh. Diisen aya satu mah beda deui jeung olahraga jeung main bal. Ye, kapan aing main bal mah aya pemanasanana geuning lari heula. Heeh, ari catur model poli lari heula. Ari catur mah kapan nya aya catur mah ke reporter. Sok eueuh ti dituna. Manya ayeuna keur mikir teh nya reporter teh ngacaprak di ditu teh. Wah, saudara Darsum sedang berpikir. Berpikir mau memindahkan kuda. Kemana mindahkannya? Itu. Ayo. Ini seter diangkat. Wah, tidak jadi, ditaruh lagi. Jadi teu seru nya euy. Jadi teu seru, jadi ayo catur mah eueuh reporteran. Sugan teh biasa catur ge dina pemanasan gitu. Mereka kapan aya catur mah make otak. Manya aya catur ku pemanasan mah hulu di kiok-kiok. Ceger-ceger. Sugan diasupkeun kana seeng nanti. Ameh panas mah jempling. Oh, kalah saleuseurian we ada catur mah nya. Iya, ngabung-ngabungakeun karep heula nyangkeun otak teh. Aya reporteran mah poli jeung sepak bola, aya reporteran. Catur mah eueuh penting karemba beki heuh. Kan dia bener seka. Itu catur mah jempling. Heeh nya eueuh nu suratnya. Eueuh surat eueuh paling pernah mau aya. Gudgeun kabeh kitu. Heeh dina pusingna geus kari diawurkeun kitu. Ayeuna mah tidak geus zaman ieu ayeuna gara bayangkeun ada di daerah-daerah Batu. Urang Inggris. Heeh. Bahasa barudak segede kieu geus bisa bahasa Inggris. Cuk saha? Nah, atuh si urang mah barudak SMA kuliahan rata-rata langka nu bahasa Inggrisna pinter pisan mah. Atuh nya heueuh da lain di daerah Inggris di urang mah. Daerah paling ke Jawa, Sunda, bahasa Indonesia. Jadi budak urang teh bisa Inggris teh angerti batur ti ditu ti daerah Inggris. Jadi budak kurang Inggris mah sagede kieu geus pisan bahasa Inggris. Heeh. Aing bodoh. Urang bodoh heuh. Aing bodoh sakola deui, Cum. Sakola urang merek betul tadi tuh daging kurban. Syukur ya, Kang.